Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu sadaya, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda carios kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang karangan Ki Leuksa. Urang teraskeun hanca nu katunda waktos dinten kamari. Hanca nukatuna waktos dinten kamari teh kumaha Nyi Rom lah atuh. Kieu Kang, dangukeun geura Kang. Ku abdi bek caritakeun Kang. Ku abdi didongengkeun. Nya sok dongengkeun ka dewek atuh. Kumaha mimitina atuh. Mun kieu geura Kang. Sok Kang kaparayun sadayana Kang. Goblok atuh sia mah nurutan tukang dongeng atuh. Barabat si Masnan nyaritakeun dalam bahanan ti awal tepi ke akhir dibejakeun kabeh teu aya anu kaliwat. Kalayan jujur dibanyer beaskeun sangkan kahartieun ku Jalil. Tak kitu Kang. Ulah ajar jadi si toleng teh aya kene di Cirangrangnya. Bener Kang, cicing di imah si Kodir. Jalil kakerot hatena jadi panas. Lantaran asa kaelehkeun ku si toleng. Malah magis bisa neguh kaya kieu mah tangtu Nyi Romlah teh bakal bogoheun ka si toleng. Da geus sabaraha kali disalametkeun ku si toleng bae. Mitra aturet si Jalil kan ini kucir. Nini, kumaha ieu? Nasib kuring jadi kieu aduh. Kumaha hayang maneh eta mah. Sakunya ni rek di Banjuan. Hayang kumaha? Si Romlah kudu beunang kudu kabawa ka dieu. Kuring teu suka lamun si Romlah beunang ku si toleng atuh. Kaduana hutang nyawa kudu dibayar. Bajora jeung anak buahna kudu carem kabeh atuh. Bawa itek nini. Ig imit ulah isuk ulah pageto. Jung ayeuna keneh. Ini kucir ngasongkeun iteuk. Iteuk nu jadi andalan manehanana. Atuh mani bungaheun Jalil teh. Kep iteuk dicekel nyeh seuri. Atoh kabina-bina narima iteuk teh. Sabab manehna nyaho lain iteuk saiteuk-iteukna ieu mah iteuk jimat anu mati. Nuhun ini, nuhun pisan atuh. Jalil marah mai bunga. Sorot panona cahayaan iteuk dicekel ditatap diusap. Ditimbang-timbang karasa ampeg padahal munili kana wujudna mah pirage kai biasa. Mun maneh hayang hasil. Ulah loba omong gunakeun iteuk sagala kahayang bakal laksana. Asal maneh percaya ka Nini. Nah make teu percaya atuh. Kuring mah sagemnengna percaya ka Nini. Nuhun permios ayeuna pisan rek ngajorag ka si Jora Tauman atuh. Jung Jalil nangtung. Hatena panas, huntuna kekerot. Jig kade sing hati-hati. Masnan, ayo ini deui urang bayar hutang maneh atuh. Tapi Kang, kuring teh capek Kang. Di awak mani asa pasiksak. Nya kok teu cai atuh. Nya jung kade ku aing urang tiup. Cek nini kucir bari melong ka si Masnan. Leos si Masnan kapawon dekung si Lila geus balik deui mawa cai herang sabatok. Song dibikeun ka nini kucir. Harita keneh di jampean. Inyum balang hakan mah nyangan bari lempang. Ulah ogoan ari hayang jadi jagoan. Mangga nini. Cai ditampanan regot diinum karasa nyecep tiis kana tikoro seger kana awak. Ini kaitu. Mangga nini. Mitra
Tetela jampen ini kucir temati harita nginum harita karasa hasiatna. Si Masnan ngadadak cenghar. Sorot panona cahayaan beungeutna seger pinuh ku sumanget. Teu murungkut kawas tadi. Siap Masnan maneh. Siap Kang. Hayu urang indait atuh. Mangga Kang. Ayo ini permios. Nyig sing hasil. Beral dua nanamiang. Rek ngajuk-juk ka lembur Bahjora. Si Masnan meninga gedi gelempang nuturkeun Jalil nu mawa iteuk. Getruk-getruk sora iteuk kana taneuh. Karasana asa ingeung mata keung. Ari si Masnan bari lempang teh rual rawel kana pupucukan anu ngeunah di dahar. Komo manggih sampe mah dirabut bari lempang di gegelan atahna. Da beuteung karasa lapar. Teu catur di jalana. Urang kocapkeun geus tepi bae. Reg duanana eureun si Jalil ngabedega nangtung. Leungeun katuhu nyekal iteuk nu kenca nulak cangkeng. Si Masnan ngabedega. Tukangeunana beungeutna dangah bangun gagah. Taya lamun si Jora teh Kang. Ieu pisan. Lamun teu salah mah. Lamun leutik atuh. Mun aing hayang ngancurkeun teh mah sakali usik ge amuradul atuh. Tapi kelanan teu kudu ngancurkeun salamur. Tapi kumaha carana supaya si Jora bijil atuh. Jalil rarat reret nyetenan kaayaan di dinya. Datangan ka imana we Kang? Payagog. Teu show deui aing mah. Si Jora anu kudu nyemah ka aing atuh. Kumaha tuh? Aing rek nangtung ditungtung lemur nu rada lega. Maneh kudu digawe kencar-kencarkeun sakabeh ingon-ingon anu aya di ieu lemur. Lomba sapi hayam entog soang jeung sajabana hayuh jalankeun atuh. Kabeh Kang? Heueuh kabeh mun aya nu ngahalangan kadek huluna atuh. Beres lah Kang. Mitra teu loba omong deui prak si Masnan digawe. Ingon-ingon urang lemur dikencar-kencarkeun. Dipapai ka unggal kandang atuh diburuan teh jadi rame ku sora doma ting berele. Sapi jeung muning ting dari geuleuh di jalan aya nu ngaranyah kebon sampe, aya nu ngapruk kaburuan. Hayam entog soang pabuis diburuan. Nyapugu urang lemur kareuheuleun aya nu hohoak nyarekan ka si Masnan. Tapi si Masnan teu ngomong jawabanana ngalugas bedogrek ngadek atuh jelema teh lumpat sieunun. Urang dinya ribut silih bejaan jeung baturna yen aya jelema teu hideng. Ngadon ngaleupas-leupaskeun sasatoan. Tekung silila si Masnan geus tepung deui jeung Jalil bari mamawa kantong dieusi dahareun. Meunang ngarampid di warung, nu boga warung ngabangingik ceurik sabab duitna ge dirarad. Beres Kang. Kumaha terusna? Dagoan sagedeung. Pasti aya nu datang atuh. Cek Jalil bari diuk dina catang. Bener omongan Jalil teh. Kurutak aya nu datang lalaki limaan marawa bedogrek ngudag si Masnan. Barang gok ka palabah Jalil tinggal rengkog sieunun. Malah mah aya anu munur deui lantaran sieun ku nenyo beungeutna oge. Kaayaan Jalil pika sieunun matana bolotot beungeutna karadak jeung hideung. Tuh aya anu datang euy. Gupayan ku sianan sina ka dieu atuh. Keun lah sina ka dieu Kang. Si Masnan gugupai ka nu limaan ngarah daekeun maju. Tapi nu limaan unur-unuran sieunun. Jo nu sejen kabeh marlong ka Jalil jeung si Masnan. Lila-lila jadi loba anu datang teh silih omongan silih sunutan. Nu akhirna hatena panas deui. Majulah, ya senceting. Ayo bareng, urang podaran yuk. Ek salasa urang nu gede wawanen. Baturna aya nu wani, aya nu murungkut malah aya nu munur begitu Kang da sieunun. Sanu hayang wawuh, tiap ka dieu euy. Si Masnan gugupai.
gajleng aya nu wani maju huntuna kakerot panona bolotot ngajingjing bedog gagahna keur panona mureleng ka Jalil rup anu rupana pigasieun. Hei, sia teh setan di mana euy? Bawa-bawa judig di neraka datang ka dieu. Rek naon sia teh setan? Pokna kasar garihal pika nyerieun. Jalil teu ngomong jeung nangtung gegag-gegag kadeuketan bari ngajingjing ieu. Kira-kira 2 depa deui kolebat hiuk ke bro itu kana sirah eta jalma koceak bro namru babatok nepi ka ramauk atuh ceuk bobodohan teh mah nya ceuk bohong teh mah polone ka mung serat getih ucerat acret kusak hos paeh sapada harita. bener deuleu aing setan ti neraka hayo sanu hayang wawuh jeung aing atuh. Yap ka dieu. Atuh. Jalil ngacungkeun itu. Atunya puguh nu sejen muringis malah mah aya anu ngadeg-deg beungeutna sepa malah aya deui nu ngayak-yak tuurna leuleus. Teu kuat nenyo getih anu ngabayabah dina taneuh. Hiji tah tebusan tina nyawa bapak aing sok sanu geus bosan hirup maju ka dieu maraju ka dieu ka dieu sade ceuk si Masnan bari ngacung-ngacungkeun bedaog si Masnan teh eueuh nu nemalan boro-boro anu wani maju nenyo ge pating puringis sedengkeun Jalil diuk deui dina urutna suku bajegar leungeun katuhu nyekel iteuk nu geus mimiti ngakan korban. Urang dinya nu geus maot eueuh anu nulungan teu aya anu wani deukeut si Masnan terus sosoak nangtang urang dinya sugan aya anu wani maju. Bro nu sejena daratang sabab beja mimiti sumebar yen kadinya aya karaman anu datang aya jalma jahat ngacaukeun lemur aya deui nu gede wawanen. Batur kunaon kalah caralok ari geus bogo mah podaran we atuh euy hayo maju cenah bari ngacungkeun bedog nu can nyaho kana kahebatan si Jalil ngangseg hareup aya kana genep urangna nu sejen ukur colohok loba kasieun. Ulah gagawah euy ulah bodas buntut sia mah tuturkeun aing euy pokna gagahna keur nemongkeun wawanen gok jeung si Masnan. Bade naon sia teh ha? Rek sosoro kojor. Mangga ka payun. Engke babatok sia bejad. Kurang ajar sombong sia. Iya. Eta lalaki narajang ka si Masnan. Bedogna ngolebat rek nyabet beuheung. Tapi lep si Masnan ngelok plos bedog dengakan angin. Si Masnan mundur musuhna ngangseg. Keur kitu jung Jalil nangtung salsena keur matana bolotot itikna geus dijingjing deui. Barang gok tepung jeung musuh kolebat hiuk ke bro. Keuna deui kana babatok musuh koceak ngacerit kawas nu ti heula. Gubrag. Gebut. Getih ucrat acet. Terus ngabayabah kana taneuh krejet kusak hos paeh palastra megat ke nyawa kebeg mitra nu sejen ngarenya gaduh nu tadi geus maju mundur deui katara beungeutna sepa lantaran geus nyaksian kitu mah peot hate teh bujurna rerempodan tuurna nyorod cod leuleus taya tanagaan. Ayo maju. Mana nu geus bosan hirup? Mana? Mangga ka parayun. Bilih hayang modar. Ka parayun sadayana. Mitra. Si Masnan ngagak-gak seuri. Ari Jalil diuk deui dina urutna. Riuk-riuk tas mateni 2 nyawa teh. Perbawa itek jimat nu matih tur ngabahayakeun. Urang lemur pahibut geus nenyo 2 nyawa ngalayang mah saurang oge eueuh nu wani maju.
nuges ngajingjing bedogura-giru disumput ke nunangtung diharap sasaranap ka tukang teu aya nu gagabah ayeuna mah. Keur kitu Jawa si Juheb barang nanyo Jalil jeung si Masnan matana colohok. Hah, si Jalil datang be cilaka. Lep ngelok teu wani nemongan karales lumpat deui langsung ngajugjug ka imah Bah Jora. Datang gegedor bari nyalukan Bah Jora. Tapi nyamperkeun pamajikanana. Ti pamajikanana meunang beja yen Bah Jora keur ngurus balong. Lantaran tamakanana bocor ku keuyeub. Wah, kudu disusul kayak kieu ya. Belecet. Si Juheb lompat ngajugjug ka sisi balong. Tekung si dilage geus tepi. Tapi datang kalah ngalungsar dina tamakan ngahegak bari calawak. Kesang we ngucur dadana turun naik. Bah Jora anu keur bobolokot ku leutak heraneun. Rek digawena eureun heula melong ka si Juheb. Aya gunaon Juheb. Sabab cek si Juheb bari nepakan dadana napasna sesek balas lumpat bari jeung sieun. Atuh Bah Jora beuki reuwaseun gancang ku kumaha heula terus hanyat kana tamakan gek diuk gigireun si Juheb. Aya naon sia teh? Henteu sia kasirupan mah maneh teh. Sia teh mabok ka? Lain kasirupan. Capek kuring teh. Cilaka cilaka si Jalil datang. Kebeg Bah Jora ngarenyag kaget. Ngadenge ngaran Jalil mah manehna oge reuwas. Sabab geus nyaksian kana kahebatan si Jalil nu memangna can aya pitandingeunana. Kumaha Bah? Ayo bingung abah ge Maya euy. Urang lemur geus doan jadi korban, sirahna bejad. Heh, geus aya nu korban. Nya, mata kuring teu wani maju terus terang sieun. Bah Jora ngahuleng manehna ge sarua bae ngarasa seber hatena. Da teu untupan ari kudu ngayonan Jalil nu jiga setan mah. Sabab salila dikerem teh Bah Jora geus bisa neguh kana kakuatan nu kapibanda ku Jalil. Mangsa harita Bah Jora dibere seber hate wawanen ngaradak sirna. Nu tadina sumanget bebela ka balarea tukang nurung kanu butuh tukang nalang kanu susah. Ayeuna mah ngahuleng jantungna malah ratug teu aya wawanen. Wah, kumaha ya? Karunya ka urang lemur. Juheb terus terang abah teh hieun euy jiwani euy. Kuring sarua tapi anah rek tega ngantep urang lemur nu cilaka mun diantep bisi namahan Bah. Geus peguheun ingon-ingon mah dipake cocokan ku si Masnan jeung si Jalil. Ya bagus aya nu tiwas. Ya bae urang nu benerna. Tadi mah karek duaan babatok sirahna bejad ancur. Ya mah duaan mah. Ya mah kumaha abah mah nu tiwas teh adi abah. Si badai. Bah Jora buncelik balik ke karot. Si Juheb ungeuk. Ngahuleng Bah Jora teh ngadenge kitu mah. Lantaran adina geus jadi korban. Adi beuteung sanya nama adi pamajikanana. Ngan kacida dipikanya ku Bah Jora sabab jelemana bageur jeung ngarti kana kawajiban. Ka Bah Jora kawas kakolotna pituin. Si Juheb teu ngomong ku manehna geus bisa kateguh hate Bah Jora perang sabil. Sabab katara semu bingung campur jeung amek. Tadina mah jiga rek ngantep moal wani maju tapi geus ngadenge adina tiwas mah kekerot bijil amarah. Juheb abah rek ieu teh. Rek nebungan setan. Hudang bati bayar bati hudang uya bayar uya hudang geuti bayar geuti. Tah. Cek Bah Jora ayeuna mah budal amarahna sumangetna ngagedur deui. Tapi Bah kade ulah gagabah si Jalil nyekel pakarang aneh itu tina kai tapi jiga nu gede komarana. Wah, bila kadari teu kai. Ayo tutur ke Abah. Bral duanana laleumpang ngajugjug ka lemur. Dina waktu anu sarua urang lemur keur tagiwur. Urang dinya ngarasa hariwang.
Dua korban can aya nuwani narulungan diarantep we ngagoler dina taneuh guyang getih mata ketir. Sabaraha urang inohong lemur pahibut neangan Mbah Jora. Sabab ngan Mbah Jora anu jadi gunung panangeuhan, jadi anelan balarea. Baranggok tepung di simpangan. Rob jelema teh ngaronom ka Mbah Jora mani reang paheula-heula laporan. Tenang, Abah geus nyaho, Denang. Pokna bari terus lempang, muru ka hiji tempat nu dicicingan ku Jalil jeung si Masnan. Bring anu saja nuturkeun, gede hate nenyo Mbah Jora geus datang. Mitra kaum dangu tekung silila. Jog anyog kanu dijugjug nyampak tenyaan di dinya loba jelema ngagimung. Tapi eueuh nu wani maju ukur lalajo Jalil jeung si Masnan. Nu caricing jiga ku uleun, tapi galakna alabatan orai totog. Reg Mbah Jora eureun, panonna melong ka Jalil heab hatena panas barang geus sidik yen bener aya dua korban anu guyang getih. Sirahna bejad Mbah Jora kekerot, nafsu ngakedur, amarah teu kawadahan. Iblis kurang ajar sia. Sing waspada bah, iteukna sakti. Cek salah saurang. Teu sieun ku iteuk aing mah. Henyogan ku salarea. Mbah Jora singkil. Kuntuna kekerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Mbah Jora geus teu malire kana omongan batur. Manehna panas nenyo dulurna geus jadi korban. Kajeleng luncat ka pakalangan cilegedeg nangtung bari nulak cangkeng. Panona molotot ka Jalil jeung si Masnan. Huntuna teu weleh kekerot. Gaya atuh Jora. Geuning sia teh teu borong datang atuh euy. Saanya aing geus lela nungguan. Untung deuleu balad sia can dibabad ku aing kabeh aduh. Atuh. Jung si Jalil nangtung getruk notogeun iteuk kana lemah. Rieg jagat asa ingeung perbawa iteuk anu sakti. Kebeg balarea ngarenya grewa si Juheb murungkut sieunun. Rarasaan teh aya keneh di imah si Jalil da inget basa keur dikerem kacida pikasieunana. Hahaha. Kunaon kalangan haruang? Ya, sok geura singgil. Bisi rek balitungan sabab ayeuna waktuna euy. Nyawa bapa aing kudu ditebus ku sia. Ya, aing nu jadi anakna nu bakal balitungan jeung sia. Tapi aing mah moal rusuh, moal getas harupateun. Bisi sia hayang laluasa babacaan. Hek, geura samat indung bapa geura papatkeun jampe modar. Si Masnan mapanas hate Mbah Jora. Bari jeung ngabedega nulak cangkeng. Heab hate Mbah Jora panas, jajantung ratug beungeutna beuki geuneuk, wuwuh nafsu tambah amarahna. Bangsat, setan, jurig, iblis, naon deui? Dan sebagainya gitu. Si Masnan ngengklokan semungahin. Kurang ajar. Kaheula can waktuna. Gila tos. Si Masnan rikat ngagiwar. Mbah Jora amek. Seak narajang deui kolebat. Hiu des. Dua panarajang bentrok. Jengkang si Masnan ka tukang. Napasna ngahegak lantaran karasa capek. Panarajang Mbah Jora lain bantrak-bantrakeun. Mandang onur-onuran sia cerig. Hah, terus masa onur-onuran aing mah.
tapi menurutnyaan sia loba alasan bodor sia teh kurang ajar sia yang modal Masnan syak geduk dalik deug kolebat leplos Masnan molor atuh sia belegog nanaonan ari sia atuh si Jalil nyentak kituna teh bari nangtung deui panonna molotot itek geus dijingjing bangun teu sabar si Masnan ngagugu manehna munur ngajauhan Bah Jora rag Bah Jora ge eureun panonna mureleng ka si Jalil nu geus maju lalaunan bari metakeun pangabaran iya iblis nama ya udah dipodaran sia ku aing Jora atuh sabarana aing teh butuh ku tanaga sia atuh sabab aing teu boga balad mun sia daek taluk salah bongkokan ka aing kasalahan sia dihampur aku aing atuh tapi syaratna sia kudu milu ka aing atuh Bah Jora nyiduh dadana turun naik cirining ngagedur ku nafsu ngagolaku amarah hai iblis ulah nyoba-nyoba mangaruhan jiwa aing sabab bikin aing macadu mungkuk haram dembak haram mun kudu taluk salah bongkokan ka sedan bungkelekan juga sia bikin si Jora kajen ajur tutumpuran pecah dada di pakalangan tibatan kudu taluk hade atuh ari kitu kahayang sia mah iya atuh cek si Jalil kolebat hiu itek Jalil nyamer leplos juralit blok Bah Jora meh-mehan cilaka itek nyamer karena pipina tapi teu cukup ku kitu kolebat datang deui angin tenggelanana tapi kangah hiung jeung leplos gilek bos geuning aya pangabisana atuh ieu mang kaluk teh tapi hanya kal kudu modar atuh dong somong sia kurang ajar raja geun wawale aing sia mitra Bah Jora musurkeun tanaga dina damba leungeunna geus aya niat rek ngarebut itek sabab geus kanyahoan kakuatan si Jalil aya dina itekna barang syak itek narajang deui kolebat kep ditewak ku dua leungeun tapi mata kaget kalayang awak Bah Jora kabawa terus dipuihkeun ku Jalil hayo sia atuh hayang kumaha hayo Jora sia hayang kumaha atuh kalayang Bah Jora kakalayangan leungeunna mundang kana tungtung itek si Jalilnya puguh we manira lenyapan bakat ku paur ingis bisi ti bebeut geus tangtung ngagebut mulalajo meuni colohok mang paurkeun ka Bah Jora malah Bah Jora ngagarentesina hatena waduh cenah cilaka ieu bari terus muntang tapi teu pondok pangharepan manehna sakuat tanaga muntang bisi lesot tapi Jalil lain lalaworakeun manehna ge boga pangabisa bari muihkeun itek teh mapatkeun aji sana keling dikocorkeun kana itekna barang geus cacap ngadadak tungtung itek teh jadi panas ngaheab celetot kana dampa leungeun asa aya anu nyoco ser nyerep nyaliara kana leungeun ngudag kana kelek rek muru ca jantung gebeg Bah Jora ngarenyag tanaga nang ngadadak sirna polonyon we kalayang gebut Bah Jora ti bebeut ngaguling sababaraha juralit bari gerak-gerok wah cenah paregat maksakeun hudang deui bari jeung ngahekak bakat ku cape dua leungeunna sing sireumeun keneh
cacak lamun tegura kiru murag dangdu leungeuna bakal tutung atuh. Atuh, aya keneh kakuatan anak mah. Atuh, tapi tong wakai suka bunga sia. Rasakeun Jora, rasakeun heula. Atuh, hiya. Atuh. Kalayang Jalil loncat bari ngaheumatkeun itu. Hiu nyamer kana babatok Bah Jora. Kilek bos geduk sebur itu ngabadug taneuh. Taneuna teh bika mancawura amuradul nu lalahjon napas bakat ku paur. Seak deui narajang ka Bah Jora sakali ieu mah Bah Jora teh panonna ngadadak poek. Suku asa berat, awak asa kaku teu bisaeun hojah kawas anu keuna ku tenung. Kawas anu keuna ku tenung neung. Geduk iteuk teh kana tak-tak koceak Bah Jora teh ngagoak. Wayah kulitik ngaguling. Terus kegerelengan bari nyekelan tak-tak. Aduh, kop rasakeun atuh. Nah arek kuat sia teh atawa moal Jora. Atuh. Mitra Bah Jora gegerungan tak-takna asa semplak paneungeul iteuk teh pohara nyeri na. Blak Bah Jora nangkarak napas ngahegak beungeut na manis sepa. Keur kitu seak deui iteuk teh datang cebet keuna kana sukuna. Koceak Bah Jora ngagero mata kuatir. Ser sukuna asa sing sireumeun. Teu karasa nyeri tapi suku asa leungit. Awak asa berat tapi suku teu puguh rasana. Ampun, aduh, ampun, aduh, awak Bah Jora gulang-guling. Ngan bisa usik awakna wungkul mana horeng, tulang suku duanana remu. Ketika teu karasa naon-naon, sukuna siga geus pae. Atuh, kop rasakeun sia. Moal dipodaran ku aing mah tapi rasakeun hukuman ti aing. Atuh, moal aya nu bisa ngubaran iwati aing. Atuh. Atuh. Tinggalin atuhna. Wahara lagi ketinggalin gitu eta atuhna palawargi aduh sasarengan keneh sareng Mang Barna nya nuju Mang dongengkeun carios dedemit curug Sanghyang karangan Ki Reksa. Urang teraskeun Jalil seuri ngagagak kadengena mata keung mata kieun. Ari si Masnan ngabadegan ulak cangkeng sugema nenyo Bah Jora anu Namru bari gegerungan teh breh kumanehna kabayangkeun basa bapana Namru mandi geti. Mitra kaum dangu si Jalil seuri ngagagak kadengena mata keung mata sieun ari si Masnan ngabadegan ulak cangkeng sugema nenyo Bah Jora anu Namru bari gegerungan teh breh kumanehna kabayangkeun basa bapana Namru mandi geti. Rasakeun ku sia Jora wawales ti bapa aing eta teh. Ceuk si Masnan bari ngacungkeun peureupna. Cakakak si Jalil seuri kamanehna eueuh anu wani ngaganggu. Si Yuhed rerempodan bujurna teu wanieun maju da sieun. Tapi Bah Jora kacidawatireunana lantaran hade goreng ge dunungan. Ngan rek bebela teu untupan geus teu aya wawanen pikeun maju ngayonan musuh. Yuheb, tulungan tuh si Abah tuh.
salah seorang wani ngomong kasih Juheb dumehnya lawan yen si Juheb teh anak buah Bahjora tapi si Juheb teu nemalan kalah mundur lalaunan hatena ngarasa sieun bisi Jalil murang maring ka sararea cilaka cenah cilaka ya kayak kieu mah cegar entes hatena si Juheb kitu nate bari terus mundur kasieun beuki meuweuh kahariwang beuki rohaka lantaran boga rasa manehna ge kungsi kabur ti imah Jalil geus tangtu Jalil teh bakal ngakalakeun ka manehna ras inget ka Aki Wirasana belecet lumpat geus teu nolih kana naon-naon katenya ku si Masnan gero ka Jalil atuh si Masnan teh Kang si Juheb kabur si Juheb kabur bari nunjuk kanu lumpat curugna meni ngacir kan baik moal gancang kawas angin aduh moal gancang kawas kidang aduh ku aing rek diberik aduh cek Jalil corelat jeleng luncat ngudag si Juheb tapi aneh barang geus leuwih ti 17 lengkah les si Juheb teh ngiles teu kaciri ku sasaha oge tapi si Juheb mah teu sadar yen dirina bisa ngaleungit nya terus we mangprung kabur niatna ge geus buleud rek menta tulung ka Aki Wirasana reg si Jalil eureun rada colohok nenyok kajadian kitu mah lantaran kakara kasaksian kumanehna yen bener-bener si Juheb bisa ngaleungit alam jada aduh setan aduh manusia nahaun si Juheb make bisa ngiles sagala rupa aduh tetela aya anu ngagem aji halimunan aduh tapi naon sababna make kabur aduh si Jalil mikir manehna heraneun nenyok kalakuan si Juheb tekung silila jol si Masnan haruha harehoh nyusul kumakang kabur adalah ngaleungit kawas coreg atuh sirna kawas setan tadi dinya ngilesna oge di dinya nyaho teuing boga ilmu nanahaun ari si Juheb atuh cek Jalil bari nunjuk ka urut ngilesna si Juheb tuh nya eta mah ririwana Kang barat sia lain direwa deuleu si Juheb teh gableg aji halimunan pikeun nutupan kalemahanana kitu tah jelema balagug mah kabogaan ngan sakitu ari geus eleh teh kabur atuh kumaha yeuna atuh bae cukup nyiksa si Jora oge cukup atuh hayu urang ka Cirangrang aing mah panasaran hayang tepung jeung si Toleng hayang mawa Nyi Romlah nya hayu atuh kita kemon cek si Masnan maka jeung kita kemon mitra kaum dangu geus teu nguruskeun naon-naon deui bral duanana laleumpang kalayan tenang eueuh kasieun henteu aya kahariwang miang ninggalkeun eta lemur rek ngajugjug ka Cirangrang ari urang dinya saenggeusna nenyo Jalil jeung si Masnan init mah rob ngaronom ka Bahjora anu keur gerang-gerung dina taneuh ngajoprak teu walakaya sukuna remuk tak-takna asa sempal bah apa cek salah saurang Bahjora teu nemalan ingetanana teh geus selang-seling antara inget jeung henteu teteh nyawan Bahjora geus kararoneng dedengean geus torek ningali jelema teh jiga marake beno karasana asa ngaguruh asa ngahiung dedengean teh suku asa leungit dada asa aya nu nindihan berat eungap asa diringkus aduh
aduh cenah sirahna gulak-gilak muringis pikawatirin musejen ngaronom layon lantaran teu jauh ti Bajora aya 2 layon ngajolopong getihna ngabayabah dina taneuh geus rada kentel semu hideung mitra kaum dangu urang lemur tagiwur urang dinya jadi gempeur awewe loba anu rawah riwih ceurik barudak pating kocea kolot-kolot jadi gempeur bingung nenyok kajadian kitu. Tapi akhirna sarerea sadar kana kaayaan layon di barawa ka imah di pulasara sakumaha mistina Bajora mah pada nulungan digotong ka imahna kadenge gerang-gerung mata kuatir cag urang tunah heula mitra kaum dangu urang malikan heula ka tukang nyaritakeun kaayaan di lemur Cirangrang ti saprak aya kajadian kahuruan jeung leungitna Nyi Romlah urang Cirangrang marilu hariwang melang bisi aya deui karaman anu leuwih berat harita teh isuk-isuk sapoe rejeung jeung kajadian anu tumiba ka Bajora katut kanca-kancana langit lenglang manuk recet di sarada patemalan jeung baturna puguh matak betah matak waas dina kaayaan kitu Gan Kodir jeung kulawarga ngariung ditepas malah si Toleng oge aya di dinya manehna geus sagedang dan sabab keukeuh manehna teh hayang balik heula anu maksudna rek bebeja ka Aki Wirasana sabab geus aya janji yen si Toleng rek narima aji sanabraja pikeun pibakeleun numpes musuh. Sakedap palawargi kumargi aya kalepatan teknis rupina ieu ti Pangarang saperkawis jenengan Aki Wiraga sareng Aki Wirasana itunya antawis Aki Wiraga sareng Aki Wirasana eta teh masih keneh sami hartosna antawis Aki Wiraga sareng Wirasana teh eta keneh bilih wae palawargi ngaraos bingung aya kalana mangbarna teh sok nyebatkeun Aki Wiraga atanapi sok nyebatkeun oge Aki Wirasana Akina si Toleng teh ta eta keneh antawis Wiraga sareng Wirasana teh itu margi Aki Wiraga teh papanjangna Wiraga Wirasana gitu aya kalana mang sok nyebatkeun Aki Wiraga aya kalana sok nyebatkeun oge Aki Wirasana wae bilih ngajantenkeun pameng ka palawargi sadaya rehna Aki Wiraga sareng Wirasana teh eta keneh nyatana Akina si Toleng. Mangga urang teraskeun mitra yang Toleng nah mani keukeuh palai ka lemur nah kumaha ari bapa ieu teh basa kamari oge apan geus sakitu keueungna ku ayana si Jalil ngagalak sakeneh kumaha ke lamun datang deui saur Gan Kodir ka si Toleng dumeh ngarasa hariwang lantaran si Toleng make rek ingkah deui ti dinya anu dipikasieun teh nyaeta sok sieun si Jalil jeung si Masnan datang deui ngajorag eta meureun anu jadi kahariwangna Gan Kodir sakulawarga katut Ibu Kodir nya kitu deui
nyirom lah jadi ngerasa hariwang soksieun kajadian deui ngunek-ngunek si Jalil jeung si Masnan teh ka kulawargana. Nya pugu lain ngalelewe ibu oge ye Jang Toleng keeng ditinggalkeun ku Jang Toleng teh. Mitra gitu saur ibu Kodir. Nyi Romlah mah teu ngomong ngeluk tungkul bangun alum. Bingung rek ditinggalkeun ku si Toleng ramona ngome tungtung kabaya. Hatena melangjeng hariwang bisi aya mau ngamuk gajah meta mangkaning geus kapok. Kacidana langsana diculik ku nu jaraha teh. Kumaha Ujang? Si Toleng ngahuleng nangeui gado bari mikir. Nenyok itu magan Kodir oge teu wani ngaberg deui ngantep heula ka si Toleng anu keur mikir. Dasar si Toleng bingung ge teu jiga bingung mimiti anu nangeui gado teh leungeun katuhu. Sikuna kana tuur ganti ku leungeun kenca, sikuna kana tuur awak pindah doyongna. Panona meletet terus kucap kicip jiga budak cacingeun. Renghap narik napas bari cengkat. Nah, kok aya neng nong deui wae ye. Hanya kal Mitra kabujeng neng nong urang cekapkeun dugi ka dieu heula wae dedemi curug Sang Hyang kangge dinten ayeuna. Insyaallah enjing urang teraskeun deui. Hapunten samudaya karapatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.